dia balik geus baturan aing di dieu. Jadi beteng aing. Dia mengajakkan ulin ongkoh, tilok mere aing jajan. Beb, atuh meureun nyaho aing tah teu gawe. Duit di mana aing jeung meulikeun jajan dia. Makanya dia gawe ka itu ka kota, ulah di lembur bae doang lamak baseuh. Eta dia mun ngomong asal jeplak bae. Dia kan nyaho gawe kuari mah asupna kudu make duit. Geus mah aing kuari keur teu gablek duit. Dia kan boga kebon, jual bae kebon dia jeung asup gawe di kota. Beb, eta ngomong pihanekeun bae. Eta kan kebon hiji-hijina warisan teh nenek moyang aing. Mun kebon eta dijual, aing ngebon di mana tuh? Ngebon tuh di tengah jalan. Beb, angkat tabrak mobil aing. Piraku aing ngebon di tengah jalan. Tin lah, nyieun heureun bae di lembur gawe henteu. Ku tega dia mah beb kana aing. Jual ge kebon dia, Beb. Dengekeun aing, Beb. Pokona titik ku aing moal dijual eta kebon aing. Geus kumaha dia bae. Aing rek balik heula, mere jajan henteu malah caramahan bae aing ku dia. Laju aing di dieu baturan, Beb. Baturan tuh orai tanah ku dia. Aing mah orai kadut ieu. Kita maturan orai taneuh. Eta kembaran dia orai kadut. Sok kapikiran eta omongan hayang Beb aing. Piraku aing kudu gawe ka kota acara ngajual kebon deui. Puguh eta kebon. Jeung ke ngalamar hayang Beb. Beb. Dia nanong ngaji. Eta kayu ngahalangan bae. Neng, beula ge. Beuleuh nangka kernaon ngalamun bae. Kumaha eta, A? Ayo coba orang sampuran. Ayo, A. Astagfirullah. Untung lu aing dicoplok. Naon dia ngalamun bae. Teka sambut juri kalbasia. Kebeneran aya dia aing keur saredih, aing curhat. Atuh kon banget dia mah tiba baheula ge pisedieun bae gembira-gembirana. Serius aing mah bener-bener keur sedih, aing curhat. Ulap amat aing ngadengekeun curhat dia. Sebuah moal paling gak aing kurus. Eta sia mun ngomong pihanekeun. Laju aing curhat kana saha lamun lain kana dia mah. Curhat bae tuh jeung tanggal kalapa. Edan aing curhat jeung tanggal kalapa. Dia mah geus edan. Urang dengekeun beta curhatan si Lecau. Jak neng ge penasaran yeuh, A, hayang ngadengekeun curhatan si Lecau. Nah, geus diuk padi diuk. Resep kapan kieu mah aya ngadengekeun curhatan aing mah. Ngekeun yeuh, buka Cilidari lebar-lebar. Geus segera aing ngadengekeun curhatan dia. Jadi kieu Yod, lah. Piraku aing kita ngajual kebon abah aing, ku hayang Beb aing jeung gawe di kota. Sedangkan kan aing ogah gawe di kota. Dia udah gawe ka kota. Dekeun yeuh ku Daria. Aing tah warga Indonesia asli. Aing ogah diperbudak ku budak luar di negara aing keneh. Ya heueuh, ngomongna mah rada luhur. Sugan-sugan kaasupan jurig awi ieu jelema. Eta sia mun ngomong piseneubeun bae. Dia hayang mah kumaha atuh? Aing minta saran ya kana dia. Eta kebon dijual apa ulah ku aing. Aing mah mending jual kebon dia. Bener teh Neng? Kon mending jual beta kebon dia. Mun kebon aing dijual, aing ngalamar ayang Beb. Kumaha? Jual bae tah ginjal dia. Aduh! Sampai ngabusa geus sungut aing. Moal bener ngomong jeung si jurig aspal mah. Aneh mah haus geus lompatan. Kelegan we ciduh dia. Ka bina-bina dia mah, A. Kira ku aing titah ngelegan ciduh. Tujuan kumaha deui atuh. Nek meuli es juga teu gablek duit. Pusing amat tak. Ngojek sepi. Duit teh gablag aing ge lalieur hulu meunang cara mancing sugan bae aing menang lauk pecak aing lah nya kana useup aing. Barete amat aing mending ka kebon.
hendak aing mancing ngajak saha ieu rehe-rehe teuing aing. Lah aing sorongan bae aing mancingna. Lah. Teuing, gue meunang aing. Aduh, beutung aing ngebreuk-breuk amat, asana mah hayang modal, kebeneran deket tanggul. Aduh, tempat lah, kagak di calana. Dak lauk wae atuy, beunang dia kuaing ieu lauk. Haram jada jita mari tengah lauk. Nu mana kaing tengah dulu kana aing keur mancing yo. Jadi anu edan mah teh kan cai aing keur mancing. Naon si dia? Aing karak ke datang geus teu kawa beutung aing hayang modal. Euy selain dia mah nu mah teh cai jara rehe di dieuna ge. Jurig meureun. Karak mah lega beutung aing. Paling kagetan lah. Tolong kieu dak. Run. Haram jada di aing keur mancing ditendang bae. Ngalunjak dah dia. Barog dah kusia. Haram jada dia ngalunjak ka aing, ha? Naon eta budak geger amat. Lah sabodo amat, yang penting main menikmat. Waduh, jemput di mana ya aing? Di bae yeuh. Kemana eta budak lompatna, ha? Haram jadah doangan. Katingu mau ditekek wae. Saha eta nu susumputan. Jurig lain ya. Penasaran amat aing. Pantek bae kitu make sendal. Aduh, saha ini mantek aing. Ih, jayang bebjing. Kubangor sia, karena calon salaki ge main pantek bae. Beb, main pantek bae aing. Dia deui keur naon susumputan di dinya, pan aing mah bayawak gitu. Eta sia mun ngomong pisina beun, Laju dia keur naon di dinya. aing keur diudag ku si Santod. Eta kamu mana sih leud nangka aing bobar di leugit jasa neanganna. Aduh, Beb, aya babangos si Santod deui. Aing dijemput deui nya ulah bebeja. Heuh geus sira ka itu. Kebeneran si Meli. Tanya lah aing ka dieu. Hoi Meli, ngadeureun si leud nangka teu ka dieu. Saha tuh si hileud nangka? Eta kabogoh dia si Bakron. Tuh, ka itu lumpat tuh. Ana eta yang si leud nangka ha, aku yang bumburang cincang ku lagi di si nangka. Beb, ka dieu beb, geus aman ye. Alhamdulillah. Untung aing lolos diudag-udag si lentah kabota. Makasih ya Ayang Beb. Makin sayang aing kana dia. Geus, emang dia kunaon bisa diudag-udag Bang Santod? Biasa ngefans kana aing. Hayang utah aing ngadengena. Makasih ya mun ngomong pihanekeun. Geus lah hayu urang balik. Wih, beb, geus geura ka itu balik teh heula, ini ngasih Naila. Oh geus ge, beraka ditu dia areng kasih Naila mah. Heeh, geus. Karak malah lega beutung aing geus modal. Neng, gerak kali itu balik. Aing mana kulin heulan. Ayo. Capek amat aing lelumpan. Tujuan kieu mah. Mendingan aing dieu lah nguruskeun suku. Beneran nih duit. 1000. Percaya. Lah kantongan bae lumayan ngulik es.
Barok. Ayo non, si kadal buntung ngegero aing. Hei, Barok, tadi kayak dia. Ayo non, dia ngegero aing. Mana dia? Modal aing ditanggul. Oh, sebagai ka warung belikan es. Ti koro aing geus haus yo. Kebeneran, lak-lakan aing can kasiram ku cai es. Belikan ge aing. Oh, geus segera ka ditu. Maka dia mana duitna? Make duit dia heula nu aya. Teu jelas dia tah. Pugu aing teu boga duit yod. Gara-gara teuing dia hirup. Yo, pake duit aing heula. Kabina-bina amat dia mere duit ngan 1000. Ih, mangan menang hiji doang. Geus segera belikan bae esna. Ke dia ku yang dibere batu esna cayan bae di imah dia. Tamun ngomong pisan na beun. Geus segera ka ditu. Oh, geus aing kelumpang dia tadi lu. Omong jasa. Kuat dikorok wah nyedot bae aing kana es. Apa sedot bae kitu ku aing saeutik mah. Nah, pensi borok itu mandek leprek dia teh. Mana? Itu tuh. Ku pecak mata dia jelema sagedening kitu teu kadeuleu ngajingjing naonnya si eta. Ai heueuh, sieun aing mah mel balik yuk. Ulah sieun aya aing, tenang bae dia mah. Ada nai. Nai indek ka mana? Dek balik aing mah. Oh, hendak balik. Aing nganterkeun nya. Setengah tik aing mah dek diantarkeun si Meli. Si Naila mendak diantarkeun ku aing. Monon dia eta. Morang da. Eta kadeuleu kitu aing mau es. Jaheu dia bisa jajan. Duit nang di mana? Tuh aing meulikeun si kadal buntung. Ngan ge kabina-bina jasa saya tangan mere duit 1000 kita aing meuli es. Atuh dia ku boloon. Daek bae meulikeun es duit 1000. Oh, ji aing bolon amatnya. Ngindum ku urang, ja aing geus haus yo. Geus kieu bae Mel, aing nganterkeun si Nela balik dia nganterkeun es ke si Ayad. Jatah batu es nang pamere si Ayad. Cokot baik ku dia aing mah ikhlas. Manai? Dia diantarkeun si Borokbok dek teu. Heeh, geus tenan naon. Yo esna, geus tenang bae si Nela mah jeung aing mah aman. Ge, awas si Naila sampai kokeng, sarimpung dia koi. Oh, aing snai balik. Ayo deh. Mending diinum koing daripada dibikin kasih kadal buntung, jangan disalahkan masih Borokbok ya.